hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Dari Bandung menuju syuting di Kampung Bambu. Gini di antawisna aya kalawati sadayana anu meriogikeun tempat kanggo wedding, kanggo pesta atau napi anu sanesna, maka sumpingan wae manajemen Kampung Bambu desa wisata anu ayana di desa Ciminya. Wah, pokoknya mah tempatnya rausen. Strategis oge nyawanya enak. Tapi teu khusus kanggo non wedding wae ieu teh kanggo ka remajana oge. Anu hotbox atau napi naon? Hotbox. Arum jeram oge. Gitu. Pokoknya mah sumpingan wae ka Kampungna Bambu, Kampung Bambu anu aya di Cimenyan. RT sabaraha teh aya RT RW na? Kecamatan Cimenyan. RT 3 RW 7 Desa Cimenang. Cimenyan Bandung. Bandung ya. Dari Bandung memang Oke. Action. Bagus. Ayo kampung orang teh aman ya. Aduh, orang tenang jadi orang teh enggak aya nunggulin ka dieu aman, tara ribut. Ya aya nama ada kumahakeun deui kabaturan urang nu baheula nu teu balaner teh masih di penjara. Urang Pak Agus ge meureun ngaraos meureunnya. Oh, Ayeuna teh lah geus pokona nikmat. Tapi ngadamu mah cenah kamari teh. luar. Eta si Kang Yana jeung si Kang Fendi teh kalaluan. Oh, gitu. Heeh. Jadi urang jadi Ada ieu Ya, sieun. gitu. sok ayeuna sadina urang geus aman sok ayeuna datang ke situ Iya. anu kumakeun teh kampung urang Nah, sok ada ieu deui atuh. kontakna jadi bingung saya ge ari geus kieu mah aduh urang geus boga barudak arulin tenang kan baheula mah urang Kang Yana jeung apa itu balik ceurik dipalakan wae nya urang budak didinya ge meureunnya Iya. coba dipalakan Iya. Fendi dipalakan Yana Palakan. ayeuna ngadangu keluar Keluar. Sok. Jadi rada ieu oge. Ya heuh kan tapi nya sugan we geus keluar mah Insafnya iya sok eta anu di ieu. Mantap saya tahu tengah ulang baca mau naon ya kurang bisa datang deui ka dieu mending hari sadar mah insafnya Gitu. ieu mah geus keluar ke situ deui keluar ke situ deui Sah dewa. ya mah mantap teh ngadangu keluar teh saya ge geus deg-degan hate teh Nah, sok pasti. Pak Ya, Pak abe ge sami gitu. Oh. Ngadangu keluar teh sami gitu. kurang tuh iya baru gitu nah ayeuna geus kieu nya urang di dieu dicetakkeun urang paribasa kolotna nya kita jadi keamanan di dieu anggar wae Kang Pandi Kang Yana keluar mah urang mah Resah deui ya wae. usah dilihat bakalan jadi Deui gitu kan. saya mah sieuna teh keluar deui teh lain tambah lain insaf nya Ya, malah lebih ieu deui. mana ini solusinya saya nanti tenang-tenang kecil dari bawah aluri Ada dari hutan eta teh. Iya, lebih kana mah eta teh. Tinggal ringingna mah. orang hari ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ramah. nama pak aduh Terserah ya. Ya asing. Iya, jadi orang asing kieu. tapi mau jadi galak terus Biasa nih, Salik. biasa
Biasa. Kemana tuh? Biasa mangga sok cari. Kemana? Iya, mangga sok bari ngobrol aja dulu. Tidak, gitu ya. Nya ge residivis kata ayeuna bener geus obat terus ringsak. Buhur insap. Abdi ngantos Pak. Terus Nah, aduh kumaha ada. kumaha kaayaan di lembur? Ya alhamdulillah aman. Aduh. Abi teh era nama era lah rek keluar ti rumah teh itu da kumaha atuh da. Ayeuna mah jadi geus obat bener-bener jadi geus mah ieu deui lah. Geus kapok. Mang Pedi teh tobat. Obat ayeuna mah. Tobat naon dia? Tobat Ya. nasuha. Lain Tobat masuha. Nasuha. Oh, nasuha sugan teh masuha. Kamu sih ganti gitu. Ganti cenah ayeuna mah. Nasuha. Oh, nasuha. Masuha. Alhamdulillahnya ayeuna mah nya pentingnya sugan sing aduh da kumaha deui da di dieu mah ayeuna mah tos da araya deui. Nu balangor ayeuna mah. Abi bangor gitu. Jadi kalau tekang Pedi teh aduh putra abdi nangis, ibu abdi nangis, yang rok tadi deui. Ada nangis kena jajananana di Cipotan ku abi lain di Palakan atau bakal sok salah tarima wae. Ka mana tuh? Ikut bojo, tuh tinggal itu nyauran. Eta emang yana di deui eka dieu bareng keluar teh bareng. Punten dia mah abdi mah sanes tanah. Jaga ini. Sudah. Seorang asing di rumah sorangan teh. Bapak gitu. Sasar perjuangan. Ada barang atau balik? Nah, mama menjemput dan kali beda bisi mahal di jalan. Oh, ngomong-ngomong orang ke di jero teh kemarin tersebut ngobrol secara ngalalakon kumaha kasus-kasusna gitu. Ya, emang ya teh kasus di mata bisa di jero teh kumaha caritana tah. Teu pira wah atuh wah urang teh euy. Maehan dokter. Oh, Tuh pira maehan teu pira. teu pira maehan dokter. Eta kumaha tah dokter apa sok? Eta atuh masalahna mah urang teh diponis atuh da 2 poe deui atuh urang teh. Gua poe daun. 2 poe deui cenah urang teh bakal pae. Alah, Diponis ku dokter teh. Nyabunuh we ku di dieu. oh, gitu gara-gara teh. Aing mah ka Lain hirup kan ya ieu na. sarana. Mah yana mah hirup kan ya 2 poe deui. Nya eta ayeuna mah urang teh kamari tah geus di kejaksaan di sidang. Ya di sidang deui. Urang teh di sidang deui wah. Majarkeun teh cenah pada non ngabunuh dokter. Atunya urang mah ditambahan deui si etana teh. Ku hakim teh. Ku hakim teh. Oh, jadi seberapa? 20. Diponis 20 tahun urang. Jadi namahannya. Atuh jadi namahan. Jadi tetulus 2 poe dia ka pae teh. Tulus tapi ai keur urang mah tuh wah nya urang mah nya alhamdulillah we. Diuntungkeun. Ditambah teh diuntungkeun. Bisa balik di kalung mulu. Heeh, atuh tambahan jadi 20 tahun. Panu tadina 2 poe. poe. Jadi dokter. Heeh. Panaina mah teu atuh jadi 20 tahun. Nah, ini dokter. Itu. Panggihan kayaknya. Heeh. Eta. Teh heula atuh. Mumpung panggih di dieu. Tariwan naon kasusna? Ayo mah teu pira eta nulungan babaturan di kuncung. Aduh nya atuh geus kawajiban mah kieu teu pira nya alus kawajiban. Teu pira bajuna base. Heeh. Bajuna baseuh. Heeh, da karunya da tiriseun dipoekeun we. Karena garing gitu. Dipoekeun. Nya. Bisa tapi itu lain nah bisa jadi asup ka penjara deh. Jadi poekeun anakku teh jeung jalemana dipoe, tapi ka garing digantung. Weh atunya heuh dipoe digantung. Tapi ka pae teh. Aduh eta di masalahna teh. Nya. Mata tetep sapira kan. Teu sapira ieu ku ngapoena mah. Kan eta tah nepi ka modal eta mah. Balik tapi kembali lah. Urang geus kaluar ieu. Oke. Yuk, Pak. Oke. Ayo kurang Bogor jalan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener. Carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan. Yuk babarengan. Yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha omat ulah parasean. Tong hilap. Subscribe, di subscribe, Di like. di komen atuh. Teh hilap Lonceng lonceng nate. Hayu lah urang aja yuk.